Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji sinareng syukur urang panjatkeun ka hadirat Allah Subhanahu wa taala. Numana atas berkat rahmat sareng hinayahna urang masih dipaparin kesehatan dugi ka ayeuna. Anu kusim kuring dipika hormat dosen pengampu mata kuliah pendidikan bahasa Sunda Bapak Alimuddin SPDI MUD sareng ngarencangan sadayana anu kusim kuring dibanggakeun. Dina waktos ieu sim kuring bade ngadugikeun kumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Janten urang sadayana kedah atanapi wajib ngajaga lingkungan pikeun urang sadayana jauh tina sagala panyakit. Kumargi kitu urang sadayana kedah ningkatkeun pola hirup sehat kanggo kapayuna. Dina salah sahiji hadis diterangkeun an-nadofatu minal iman, kabersihan teh sabagian daripada iman. Tina hadis eta tangtu urang sadayana tos ngartos maksad sareng tujuanna. Urang salaku umat muslim anu ngagaduhan iman tina jero hatena kedah ngajaga kebersihan lingkungan. Upami urang sadayana ngagaduhan iman ka Gusti Allah, urang kedah bersih atanapi suci tina sagala kokotor. Bersih sareng sucina eta teh didasarkeun tina bersihna awak urang sadayana sareng lingkungan sakitar. Urang sadayana kudu mika cinta kabersihan sangkan hate urang oge bersih. Kabersihan teh aya mangrupi-rupi nyaeta aya bersih hate, bersih jiwa, bersih raga sareng bersih rohani. Tah urang sadayana kedah janten jalmi anu kaasup kana sagala kebersihan eta. Amin Allahumma amin. Hayu urang sami-sami ningkatkeun pola hirup sehat kanggo urang sadayana sangkan leuwih getol ibadah ka Gusti Nu Maha Welas tur Maha Asih. Sakitu bae anu tiasa kapihatur ti sim kuring. Hapunten anu kasuhun. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.